Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepangdang deui sareng simkuring mangnana dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh dina jajar cariyos si bentar teu jawara ayeuna teh bagean anu ka 32 nya baraya. Alhamdulillah tos bagian ka 32 deui. Tekaraos ari ku dikeureuh mah nya baraya. Anca garapan anu katuna waktos dinten kamari tos dugikeun ka nyatana si kalawulung nya nuju tarung sareng si Alam anu mana pedangna disabet ku bedog Cakrapati na si Alam dugikeun ka potongna dugikeun ka dinya pamit lepat. Bara Sunda mudah-mudahan ieu pidangan dongeng teh sing janten panglipur kanggo kalbu pangberah kana manah bara Sunda di mana wae ayana anu salawasna mika cinta sareng mika resep kana pidangan dongeng ti Mang ieu satu panginten kantun sababaraha episode pangintennya cariyos si bentar teu jawara bade rengse itu tah. Mudah-mudahan kang papayuna Mang tiasa midangkeun deui iku cariyos-cariyos anu enggal anu salawasna tiasa ngahibur ka bara Sunda anu mika cinta mika resep kana pidangan ti Mang ieu. Bara Sunda pados teu nyangkolong teh kana waktos pidangan dongeng si bentar teu jawara bagian anu ka-32 kumang sajadi lajengkeun deui. Kintun-kintun nama kanggo sadayana wae anu mika cinta mika resep kana ieu dongeng. Wilujeng ngadangkeun. Nah kamana sabolah deui ieu pedang teh nya nari karisa potong geuningan ceuk kalawulung barejeng nyelikan ka handap sugan we cenah aya di handap barang kalawulung keur nyelikan ka handap si Alam disamer puguh ceuli ka tuhuna kalawulung dampal leungeun ka tuhu manehna hiup cebrod kalontod kalawulung nyalontod ka katuhu bro awakna namru dina saluhureun taneuh kituna teh barejeng kumargung estuning matak dikawatirin. Ayo kalawulung udang deui anjeun ceuk si Alam mancrong ka kalawulung anu keur ngagoler di handap bari nungkup kana ceuli kencana sigana wae rasa nyeri meunana ceulina kalawulung teh. Oke heula manusia sirah kula meni asa katurulengan kieu kalaunan atuh ari neungeul teh ceuk kalawulung kuniang manehna nangtung deui mancrong ka si Alam bari pok nyarita ayo manusia urang ngelut deui ceuk kalawulung nya sor kalawulung. Awas ieu manusia rasakeun pedang kaula jeleng kalawulung loncat ka hareup narajang ka si Alam kahumbatkeun deui pedangna ngan karisa potong disabatkeun kana cangkeng kencana si Alam hiup pedang kalawulung mending ngalayang rek nyabet na cangkengna si Alam teu diantep pedang kalawulung anu keur ngahiup di sagigireun cangkengna teh ditakis deui ku bedog Cakrapati na hiup belentrang sreng pedang kalawulung simpreng deui wae tadina karisa potong teh ayeuna mangan kari perahna hungkul eta pedang teh rengkog kalawulung ngarengkog barejeng nempoan deui kana pedangna anu ngan kari perahna pelesat kalawulung hiber ka jamantara nyampurkeun ka reksa bahu anu keur diuk dina saluhureun tongong kudana sanggeus aya di hareupeun raja celok kalawulung nyembah bari pok kadenge manehna nyarita
nyangakeun semapang tos Gusti. Nya, aya naon kalaulung? Eta jalma anu tadi tarung sareng sim kuring teh. Jalma anu nuju dipilarian teh asun. Jadi eta jalma anu keur diteangan ku urang teh kalaulung. Da ulat nun. Ari kitu kumaha? Nah lain dibawa ka dieu ku anjeun. Manawi eta jalma teh jago Gusti. Sim kuring teu kiat ngayonanana nun. Malah mamungkantun perahna hungkul. Temal kalaulung. Naon anu kari perahna hungkul teh? Kalaulung. Tanya raja. Ieu Gusti. Tema kalaulung barejeng nembongkeun perah pedang manehna. Karaksa bahu. Nah bet bisa kitu kalaulung. Kapanan panjang pedang teh sia. Nangan kari perahna deui. Ari beusina ka mana? Nah dikilo ku anjeun. Tanya raja. Teu Gusti. Teu diical sun. Nanging sapat ku bedogna musuh. Hutan teh kitu. Bisi we dikilo ku anjeun. Tadawa keur meuli bako sia. Anak kitu mah jago hatina eta jalma teh. Muhun Gusti. Prajurit, gempur jalma anu keur area dihandap. Cangkalak bawa ka dieu. Ayo. Ceuk reksa bahu bare parentah ka para prajuritna. Sangkan ngepung ka si Alam jeung kaki Juma. Pon kitu deui ki bewok anu keur area dihandap. Atuh teu kudu diparentah 2 kali. Prajurit-prajuritna teu reksa bahu kabeh tarurun nyerorot ka handap. Pensing kalayang diparengan ku sora kuda anu sing jerehem. Tarurun ka handap ningker kanu tiluan. Ari si Alam anu keur aya dihandap. Barang nenjo manehna geus ditingker ku ratusan prajuritna ti karajaan buta. Si Alam harita ngantelkeun batu alina. Dipasang dina ramo kenca manehna. Kana piwir. Tuluy manehna nyambat kayang sabda. Aki, abdi nyungkeun bantosanana. Kanggo mayunan musuh anu sakieu seueurna ki. Ceuk si Alam rengse nyarita sarupa kitu. Kelebug karasa aya angin anu nebak. Ninga kelebug datang ka dinya. Diparengan ku sora anu ngaguru. Teu lila. Gaur, gaur. Padenge sora maung anu sing galaur. Beuki lila beuki deukeut eta sora maung teh. Jeleng, jeleng. Katenyo aya maung anu sing gara jeleng ka eta tempat. Teuing ti mana daratangna. Bejeng sing galaur kitu na teh. Ari lobana eta maung ngan saukur 20 siki. Geus kitu. Eta maung laluncatan kana tongong kuda. Barejeng galabrugan ka prajurit-prajuritna reksa bahu. Anu keur aya dina saluhureun tongong kuda. Sing jarung ka prajuritna reksa bahu teh. Tungtungna. Ter we perang campuh. Antara si Alam anu keur di barantuan ku siluman maung ngalawan prajurit-prajuritna ti reksa bahu anu lobana lain saeutik. Pedang ti prajuritna reksa bahu disingput pet nyamran kana awakna eta maung. Tapi hiji ge eueuh nu teurap eta pedang teh. Harental kabeh kana awak maung. Pugu mah diamuk we maranehna ku maung anu lobana kan saukur 20 siki teh. Cag urang tunda heula si Alam anu keur tararung jeung siluman buta. Ayeuna urang nyaritakeun si Bohel jeung si Jangkrik. Pon kitu deui baturna anu sejen. Harita si Bohel jeung pada baturna keur araya di sisi lemur anu aya di beh wetaneun lemur Talaga Herang. Barang aleutanana kirenge geus mimiti katenyo ku si Bohel jeung anu sejena. Teu lila pok kadenge sora si Bohel anu nyarita ka si Jangkrik
nu keur nangtung di sagigireun manehna. Jangkrik tenyok arep loba leutan jalma nu rek arasup ka lemur urang, ceuk si Bohel bari jeung nunjuk curugna ka hareup. Bohel, urang hadang weh ku urang euy. Sameme maranehna bisa asup ka jero lemur. Sajabana sababna lamun geus arasup ka jero lemur mah bisi kalaka jadi riweuh engkena. Tembal si Jangkrik. Hayu Jangkrik. Ceuk si Bohel bari jeleng manehna luncat tina rungkun ngahalangan kana jajalaneun anu rek diliwatan ku Aki Renge jeung padabaturna. Dituturkeun ku baladna anu sejen. Nyatana warga lemur talaga herang anu teu saeutik lobana. Cilegedeg kabeh narangtung minuman jalan bari jeung geus samapta ku pakarangna. Teu lila rombongan Aki Renge geus nerepi ka lebah si Bohel jeung padabaturna. Rag maranehna areureun tuluy malencrong ka si Bohel jeung anu sejena. Geuningan si laing deui sia cucunguk anu ngahalangan kana jajalaneun dewek teh, ceuk Aki Renge ngajak nyarita ka si Bohel anu ku si Tarung jeung manehna. Rek kamarana ieu teh Ki, lain kadua rees we atuh di imah. Adon kalakah ngalulampreng wae teu penting teh kawas kalong weh. Tembal si Bohel. Kurang ajar sia. Kadawet nyebut kalong. Dasar anak bagong si laing mah. Buuk nyungcung kaluhur teu puguh urus sia. Ari biwir siga meri, ceuk Aki Renge. Sanajan nya ge kieu tapi uing mah bener kalakuan Ki. Teu siga Aki nu geus kari ruangeun tapi teu bener wae hirup teh. Sok bisi ayeuna hayang di ruang mah ku uing. Paparengan uing mau pacul ya, ceuk si Bohel. Kurang ajar sia. Barudak, ayo warah ya jelema teh, ceuk Aki Renge kade parentah ka anak buahna. Sangkan nyangkalak si Bohel jeung anu sejena. Atuh tungtung nama si Bohel jeung batur-baturna tararung jeung Aki Renge pon kitu deui pada baladna. Pedog sing kolepat jeung sing haryeung silih sabat silih takis sorana pating palentrang awor jeung sora anu pating jorowo. Kaayaan di eta tempat nu tadina tiiseun teh jadi rame ku ayeuna jalma anu keur silih tararung rebutan umur begalan nyawa. Ucapkeun ayeuna Nini Runting jeung Ki Badil baraya anu kaparengan maranehna duaan geus nerepi ka lebah tempatna anu keur tararung. Reg anu duaan ngaraneg barang nenyok aya nu keur tararung di dinya teh. Ini terus aya nu keur tararung geuningan di dieu teh ni. Sika Ki Renge jeung anak buahna ka tenyuna ku kuring mah anu keur tararung teh ni. Tanya Ki Badil. Badil. Emang si Renge anu keur tararung teh kawasna mah jeung urang lemur talaga herang tarungna teh. Nya ini siga si Bohel jeung si Jangkung batur-batur kuring baheula anu keur tarung ngalawan Aki Renge pon kitu deui anak buahna teh ni. Kuring mah atul yeuh hayang mantuan ka si Bohel jeung si Jangkrik pon kitu deui ka urang lemur talaga herang. Ngan kumaha carana nya ini sangkan urang teu kanyahoan ku Aki Renge. Tanya Ki Badil ka Nini Runting. Sarua Badil. Ini ge sakalian hayang ngawarah ka si Renge. Tak kudu bingung ayeuna mah Badil. Nini geus nyadiakeun taregos. Pake ya taregos. Ceuk Nini Runting bari ngusiwal ngaluarkeun taregos tina balik bajuna. Tuluy dibikeun hiji ka Ki Badil. Ari nu hijina deui dipake ku manehna.
Lamun kieu mah aman ini. Moal aya saurang oge nu apaleun ka urang. Aya ku pinter ini malah. Ceuk Ki Badil. Punini sagala rupana mamah init kadieu geus disiapkeun Badil. Sabab nini boga tujuan hayang males ka nyeri ka Sirenge. Hayu ayeuna mah urang bantuan warga lemur Talaga Herang. Urang serang Sirenge teh Badil. Ceuk Nini Runting barejeng tolo bali ngomong. Jeleng manehna luncat narajang ka Kirenge anu keur tarung jeung si Bohel. Dampal leungeun ka tuhuna. Dipake nyamar kana puceuli kencana Kirenge. Ari Kirenge manehna teu apaleun yen aya serangan ti Nini Runting. Sabab gerakanna Nini Runting menika cida cepetna. Atuh teu antap parah deui. Hiup jelebet. Awong puceuli kencana Kirenge kahancap pisan ku dampal leungeun ka tuhuna Nini Runting. Salontod awak Kirenge nyalontod ka katuhu. Jadi kenca manehna karasa panas jeung sing celengeng teu puguh denge. Bro, awak Kirenge namru dina saluhureun taneuh. Ari si Bohel barang nenyo aya jalma nu narajang ka Kirenge. Manehna tuluy nyamperkeun ka Nini Runting. Anu ditaregos beungeutna. Kituna teh bari pok kadenge si Bohel nyarita. Sahari nganyon? Tanya si Bohel. Yes, hele kade teh. Kan konene jalma ieu mah ujang. Cuk bantuan weh. Anu sajana Tema Nini Runting. nyari kitu mah. Ceuk si Bohel bari ngaleos ti dinya. Rek mantuan ka batur-baturna anu keur tararung jeung anu liana. Ari Kirenge sanggeus manehna namro teu silila kuniang Kirenge katenyo hudang. Tuluy nangtung bari mencrong ka Nini Runting anu keur ngapedega di hareupeun manehna. Kituna teh bari pok kadenge nyarita. Kurang ajar. Jeung kumaha wani ngabongohan sagala rupa sia. Sahari sia. Tanya Kirenge bari mencrong kana beungeutna Nini Runting anu keur ditaregos. Kirenge teu apaleun lamun anu keur aya di hareupeun manehna teh Nini Runting. Sababna Nini Runting keur make taregos. Ayo, jawab sia. Sahari sia teh. Lain kalakang aja dog wae. Ceuk Kirenge nanya deui ka Nini Runting. Ari Nini Runting anu ditanyana teu yeuh nemalan. Cicing we. Sabab ceuk pikirna lamun ku manehna ditemalan tangtu Kirenge teh bakal apaleun kana sora manehna. Dasar pigeus sia mah. Awas rasakeun sia ye. Ceuk Kirenge bari luncat narajang ka Nini Runting. Ku dampal leungeun ka tuhuna rek disamarkeun kana puceuli kencana Nini Runting. Nini Runting teu cicingeun barang dampal leungeunna Kirenge geus deukeut kana puceuli kencana. Kep dampal leungeun ka tuhuna Kirenge anu keur ngalayang teh ditewak pigelangna. Ku leungeun kencana. Bari manehna ngasupkeun dampal leungeun ka tuhuna kana peungeut kencana Kirenge. Hiup jelebet. Goak Kirenge kadenge deui ngagoak. Geus kitu dampal suku ka tuhun Nini Runting. Dicecekeun kana dadana Kirenge. Hiup cedak. Cengkang. Awak Kirenge meungat cengkang ka tukang. Blak awakna nangkarak pengkang dina saluhureun taneuh. Ku Nini Runting teu diantep. Tuluy manehna luncat ka hareup bari jeung ngangkat suku dampal kencana. Rek ditenjrageun kana dadana Kirenge anu keur nangkarak dina saluhureun taneuh. Tapi Kirenge rancingeus. Manehna kabur ngakorentelkeun awakna ka kenca. Plos dampal suku kencana Nini Runting teh ngeplos. Nenjrag kana taneuh. Parajat Kirenge hudang deui. Jeung hareup kituna teh ka Nini Runting.
Ayeuna urang kocapkeun Ki Badil. Sanggeus nyerunting luncat narajang kaki renge. Manehna oge ngajeleng ka luhur. Awakna meuni ngalayang bangun anu hampang. Papelesat muru ka Kidur Gali anu keur adu hareupan jeung si Jangkrik. Kituna teh Ki Badil bari ngayunkeun dampal suku katuhu. Kana careham kencana Kidur Gali. Ari Kidur Gali teu kaburu kabireungeuh ku manehna. Lamun di sakencaeun manehna teh aya dampal suku anu keur ngalayang. Rek nyamar kana careham kencana. Sabab manehna keur adu hareupan jeung si Jangkrik. Teu antap parah deui atuh. Yeuk celebet. Careham kencana Kidur Gali kahancap pisan ku dampal suku katuhuna Ki Badil. Cungkal awak Kidur Gali ngacungkal ka katuhu. Bro namru dina taneuh. Celek kadua dampal suku Ki Badil nincak kana lemah. Jelegedeg nangtung. Tepati jauh ti si Jangkrik. Ari si Jangkrik barang nenyo aya jalma nu keur nangtung di hareupeun manehna. Anu miluan narajang ka Kidur Gali. Si Jangkrik tuluy disampeurkeun bari bok kadenge. Manehna nyarita ka Ki Badil. Sahari anjeun teh ceuk si Jangkrik nanya ka Ki Badil anu geus aya di sagigireun manehna. Jangkrik, bantuan we nu sajen. Keun kieu mah ku dewek. Tong hariwang. Dewek bilu kanyun. Teh mah Ki Badil. Kitu nya. Nya syukur ari kitu mah. Kuring rek bantuan anu sajana. Ceuk si Jangkrik. Bari ngaleos jadinya kituna teh. Jika nu rada bingung teh nyauna. Sababna cenah bet apaleun kangaran manehna. Tapi teu ieu mah tak dipikiran ku manehna. Si Jangkrik tuluy luncat ngahiji deui jeung pada baturna anu masih keneh tararung jeung musuhna. Kocapkeun ayeuna Kidur Gali baraya. Sanggeus manehna namru dina taneuh kuniang katenyo Kidur Gali nangtung deui tuluy gigideug sirahna. Tayona wae miceun kali eureumeureunan. Mencrong ka Ki Badil anu keur ngabedega di hareupeun manehna. Kurang asem. Sahari sia make jeung kumaha wani. Geus narajang ka dewek. Jeung kunaon sia maka jeung ditaregoy segala rupa. Kawas doger monyet we. Tanya Kidur Gali. Ari Ki Badil anu ditanyana. Manehna teu nemalan, cicing we. Kidur Gali tambah ngarasa kesal manehna. Hanya Ki Badil anu cicing wae teh. Aram jada. Nah sia teh teu kablag sungut. Dipepekeun sia ku dewek tah. Sungut teh. Iya. Ceuk Kidur Gali bari jeung ngarajang ka Ki Badil ku peureupna anu buleut. Pada lempeng rek kahanca kana dadana Ki Badil. Ku Ki Badil teh diantep. Eta peureub anu keur nyuruk teh ditewak ku ramuleungeun kencana. Bari ngasupkeun peureub katuhuna kana gadona Kidur Gali. Hop, hiuk jebrot. Gadona Kidur Gali kahanca ku peureub katuhuna Ki Badil. Dangheuk Kidur Gali ngadangheuk sirahna ka tukang. Tuluy disusul tepus deui ku Ki Badil. Ku ngacecekeun dampal suku katuhu manehna. Kana dadana Kidur Gali anu keur ngadangheuk ka tukang. Yeuk jebrot. Cengkang awak Kidur Gali meuni ngacengkang. Ngalayang ka tukang. Kalayang. Blak awak nangkarak niban kana lemah. Cag urang tuna heula Ki Badil anu keur tarung jeung Kidur Gali baraya. Ayeuna urang nyaritakeun heula si Behom, si Codet jeung Madabaturna anu harita maranehna araya di tempat anu teu pati jauh ti lemur Talaga Herang. Si Behom jeung Madabaturna katenyo keur laleumpang rek murug ka hiji tempat
anu geus jadi tempat pangusahaan manehna. Nyata narek ngadon margatan jalma anu ngalewatan ka jalan tempat usaha maranehna. Kaparengan si Behom jeung pada baturna ngalewatna teh ka lemur Talaga Herang. Malipir jalana ka sisieun lemur. Barang keur jongjon we leumpang. Kumaranehna kadenge aya suara bedog anu pating belentrang. Jeung sing kurowokna suara jalma. Reg si Behom jeung anu sejena areureun heula. Teu lila kadenge suara si Behom anu ngomong ka si Codet. Codet, kadenge teu kuseleng we. Siga aya suara bedog anu keur diaradu jeung jalma anu pating jarowok. Siga nama anu keur tararung di wetaneun urang teh. Sahanya we? Tanya si Behom ka si Codet. Nyata aing atuh Behom. Dewek teh nyaho. Urang teh nyaho we atuh kadinya. Tema si Codet. Urang teh nyaho we. Heula kadinya mah euy. Sanu nyaho nu keur begalan pati karebutkeun perhiasan euy. Tangke urang paling perhiasan anak urang. Ceuk si Behom. Ayo Behom. Geus kitu si Behom si Codet jeung pada baturna dalampeurkeun kanu keur tararung. Geus deukeut breh kumaranehna katenyo. Didinya geus loba jalma anu keur tararung silih sabat ku bedog jeung silih takis ku pakarangna sewang-sewangan. Codet, geuningan lobaan anu keur tararung teh euy. Tapi tenyo ku si laing tuh ka lobah kaler anu deukeut tangka gede. Siga si Bohel jeung si Jangkrik eta mah anu keur tarung jeung si Mardani pon kitu deui baturna anu duaan teh euy. Urang bantuan we Codet si Bohel jeung si Jangkrik hade goreng oge kung si babarengan kapanna jeung urang. Keur mah dewek hayang males ka si Mardani teh euy. Asa jumago pisan jalmana. Ceuk si Behom. Hayu Behom. Sarua dewek gemes ka si Mardani teh. Hayu urang edaankeun we ayeuna mah Behom. Hayu we. Tema si Behom mari nyampeurkeun ka si Bohel jeung si Jangkrik anu keur dihurup ku tiluan. Sangeus dareukeut teu loba deui ngaromong. Celeng. Si Behom jeung pada baturna miluna rajang ka Ki Mardani. Imat keling jeung Ki Rompes atuh teu weudu anu tiluan jadi rada kawalahan. Ari si Bohel jeung si Jangkrik barang nenyo aya si Behom jeung si Codet pon kitu deui pada baladna. Anu daratang kadinya bari jeung marantuan ka maranehna. Duaan ngarasa atoh. Jangkrik, geuningan aya si Behom jeung si Codet pon kitu deui nu sejena marantuan ka urang we. Bohel, ayo urang gempur deui jalma nu tiluan teh. Tema si Jangkrik bari jeung narajang deui kanu tiluan. Jag urang tunda heula si Bohel jeung si Jangkrik paraya. Ayeuna urang nyaritakeun deui si Alam. Harita si Alam, Ki Juma jeung Ki Bewok maranehna geus ngarasa kawalahan. Sabab kudu nying hareupan prajurit ti bangsa Siluman anu sakitu lobana. Sajabana kudu ngalawan ti prajurit-prajurit Narasa Bahu teh. Maranehna oge kudu nying hareupan prajurit-prajuritna ti Ratu Centring Manik anu diparentahkeun ku Raksa Bahu pikeun mantuan newak ka si Alam jeung pada baturna. Centring Manik teu bisa mejar kumaha. Manehna kapaksa mere parentah ka para prajuritna sangkan milu ngagempur ka si Alam jeung anu sejena. Jeleng si Alam katenyo keur loncatan mari nyabet-nyabetkeun bedogna ka musuh. Tapi sanajan nya oge jago manehna teh. Ari kudu tuluy-tuluyan mah digempur. Teu burung we ripuh. Reg si Alam katenyo ngaraneg heula. Napasna meninga hega
Ari kesangna geus ngoprot masehan saawak-awak. Mun kitu deui Ki Jumah jeung Ki Bewok sarua maranehna oge raripuh. Teu lila kadenge sora Ki Bewok anu nyarita ka si Alam. Lamun geus ieu kudu kumaha urang teh Jang? Musuh kalaka beuki nambah ngalobaan kan? Tanya Ki Bewok bari ngareret ka si Alam. Ayeuna mah urang lumpat emang. Sabab moal kuat ari kudu tuluy-tuluyan ngalawan prajurit anu sakieu lobana mah. Tembal si Alam. Nya hayu atuh Jang. Ki Jumah. Hayu urang lumpat di dieu we mah. Nya hayu Ki Bewok. Tembal Ki Jumah. Geus kitu anu tiluan sing kerajeng lumpat ka tebeh kulon. Lumpat di jalan padesaan. Ari pasukan kuda na ti reksa bahu. Pun kitu deui centring manik. Barang nenyo nu jadi buruan maranehna kabur. Ku maranehna tuluy diarudag. Bari jeung disalamran ku pedang tina saluhureun tonggong kuda maranehna. Ari anu tiluan sabari lumpat teh maranehna sakapeung sok rajeun bari nakisan panarajang tinu jadi lawana. Trang trang sudah pedog jeung pedang anu keur diarado menising belentrang kadengena. Anu tiluan tuluy lumpat bari jeung ajeleng-ajelengan nyingkahan panarajang tinu jadi lawana. Ari pasukan siluman teureun tuluy ngudag anu tiluan. Barang anu tiluan keur lumpat bari jeung diarudag ku para prajuritna ti kerajaan Oray jeung Buta di saluhureun Jomantara anu aya di tebeh kulon. Katenyo siga aya manuk anu keur ngalayang bari jeung kokoekan di sadap. Ari di saluhureun eta tongong manuk aya saurang budak anu keur diuk. Di satukang ngeunana manuk ngabaris ribuan pasukan kuda anu kacida lobana. Dipimpin ku patih jeung saurang ratuna anu keur nangtung di hareup tina kareta kuda kancanana. Sing horeng eta pasukan kuda teh pasukan kuda na ti kerajaan Setra Kencana Urung anu diratuan ku Ratu Pancawati. Di barisan hareup katenyo aya Pancawati anu keur nangtung dina kareta kuda kancanana. Ari disagigireun manehna anu keur ngadalikeun kudana aya budak suara nyata anu jadi kusirna. Tibeh katuhuan kareta kuda kancana aya patih balung wesi anu keur diuk dina saluhureun tonggong kudana. Kairing ku pasukanana anu ngabaris di tukang. Ya ulah manuk anu keur ditumpakan ku si Bentar teh tuluy disada. Horeng budak anu keur diuk dina saluhureun tonggong manuk teh si Bentar. Si Bentar barang kumanehna katenyo dihandap aya bapana anu keur diudag-udag ku pasukanana musuh. Bentar jeung manukna tuluy nyorot turun ka handap. Geus aya dihandap tuluy nyamber awak anu jadi bapana. Gek si Alam diuk dina satukangeun si Bentar. Terus kitu Bentar nyalukan ka si Paksi nyatana kuda anu geus jadi tutunggangan manehna. Teu lila kaya bog teu Jomantara katenyo aya kuda anu jang-jangan keur ngalayang nyerot ngadeugetan ka si Bentar. Tanggeus kuda aya disareupkeun si Bentar. Pok si Bentar kadenge nyarita. Paksi, alamatkeun ku anjeun jalma anu duaan anu keur diudag-udag ku musuh dihandap. Ceuk si Bentar. Kuda tuluy ungguk siga nu ngarti. Nyeot kuda nyerot turun ka handap. Tanggeus kuda nyerot ka handap. Bentar oge si Bentar pun kitu deui manukna nyerorot turun ka handap. Adeuketan kanu duaan anu keur lalumpat. Tanggeus deukeut si Bentar ngacorowok mere komando kanu duaan. Rangkan naik kana saluhureun tonggong kuda anu keur lumpat di sahareupeun maranehna. Atuh celeng Ki Jumah jeung Ki Bewok anu keur lalumpat teh laluncatan kana tonggong kuda. Sanggeus anu duaan dariuk dina saluhureun tonggong kuda
udah tuluy ngalayang kaluhur mawa hiber Ki Juma jeung Ki Bewok dituturkeun ku si Bentar jeung si Alam anu keur dariuk dina tonggong manuk. Dalila kadenge Sora Pancawati anu mere parentah ka para prajuritna pikeun mapageun musuh anu keur sing kalayang kadinya. Atuh kabeh prajurit anu keur narungang kuda teh ngalekgarkeun kudana mapag ka pasukanan Narsabahu jeung Centring Manik anu keur sing kalayang kadinya. Tungtungna pasukan kudana ti Pancawati teh tempur jeung pasukan kudana ti prajurit Reksabahu jeung Centring Manik. Ari si Bentar anu keur diuk dina saluhureun tonggong manuk manehna malik deui tuluy miluna rajang ka pasukan kudana musuh anu keur haliber kadinya. Pituna teh barjeng mecut-mecutkeun pecut petirna kahareup ka pasukanana anu keur ngalabring kadinya. Ceter jeleger gelap kadenge menepating jeleger Puria pasukan kuda ti musuh sing Puria nalingrai sebab sieun kageunaan ku pecut petirna di si Bentar. Ari nu geus kageunaan mah ku pecutna si Bentar kabeh ge meuni sing carungkel bari jeung sing garoak kituna teh diparebeut ka handap. Kitu deui harita Pancawati manehna oge ngagunakeun pecut petirna keur narajang ka musuh-musuhna. Atuh teh saeutik musuh anu sing carungkel jeung sing garoak. Ari si Alam anu keur diuk dina tonggong manuk jeung si Bentar manehna mesat deui bedog Cakrapatina pakenya petan pedang anu jadi lawan. Pedang musuh anu kababad mah bedogna si Alam kabeh ge parotong pada sing carimpreng tinggal kari sapotong. Ari Ki Juma jeung Ki Bewok anu keur dariuk dina saluhureun tonggong kuda paksi manehna oge nyarabut bedogna dipakena rajang ka musuh. Pedog jeung pedang di jamantara ini sing balentrang jeung ngaluarkeun kembang seuneu. Bara Sunda musaki heula anca garapan dongeng kemang dina jejer cariyos si Bentar Tirih Jawara bagian anu ka-32. Insyaallah dina bagian anu ka-33 kumang sejadi teraskeun deui dina dinten anu salajeng. Mang nyungkeun dipunten bilih seueur kakirangan dina mangdongengkeunana. Mang Sedia pamit sadayana wilujeng kantun permio.